Enjing-enjing nanguah opor ayam siangna nonton anu mencit hewan kurban. Tanginas ieu teh subuh keneh abi teh atos masak, abi teh ieu teh bade masak opor ayam margi dinten ayeuna teh lebaran Idul Adha. Selamat hari raya Idul Adha kanggo besti-besti sadayana. Untungna teh ieu teh sadayana bahan-bahanna teh atos disiapkeun ti wengi keneh janten enjing-enjing teh ieu teh tinggal cemplang-cemplung we. Janten tereh ieu teh tutus asak deui we ieu teh teu lami oge. Pami opor ayamna atos asak mah hayu ena mah urang pilari lontong anu wengi. Bakal berhasil atau napi moalnya ieu teh tuh. Deg-degan ieu teh sieun gagal. Jeng 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 tara berhasil besti. Alhamdulillah janten ieu mah bade nguah teh hayu aya nama orang potongan heula. Kami atos terang carana kieu mah engke deui mah upami hoyong lontong teh tinggal kieu we lebih praktis henteu repot. Jabina oge satset. Upami atos beres dipotongan mah hayu aya nama urang siram ku kuah opor anu tadi. Tu bees kabarita teu hayu aya nama urang tuang. Tuh naura ieu teh hoyong pingpingna saurna kepungkur ge abi nuju alit sok resep nuang pingping teh. Upami aya nama abi mah sok resep keneh ngageregetan tulang. Sok nyarelap geuning upami nuang dagingna mah. Alhamdulillah nikmat deui wae ieu mah tuang teh besti. Harayu besti kabarita teu. Beres tuang mah hayu ena mah urang nonton penyembelihan hewan kurban. Tuh di ditu dipayun tuh tinggal tos seueur jalmi itu teh. Tos seueur nu nyaranak doma eme tuh aya sapi hiji itu teh manih hideng sapina oge. Tauna ena mah mung tiasa ningalikeun batur anu kurban, mudah-mudahan tahun payun mah urang sadayana dipasihan milik, dipasihan rezeki, tiasa kurban nyalira. Teu lami ieu teh ninggalna oge engal-engal uyuh deui da karunya geuning teu tega. Alhamdulillah tuh abi ge tos kenging bagian ieu teh enakna dipasakumahakeun nya bes.